para kancak wargi sadaya. Mangga urang sami dongeng cerita dongeng Sunda tina judul Ki Ahmad bagi kahiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana haturan urjeng wengi dirujeng ngadangukeun deui dongeng. Ieu dongeng mudah-mudahan tiasa tapi kalian kabingahan. Ieu dongeng mudah-mudahan janten panggeling kangge urang sadayana khususna kangge diri pribadi. Mudah-mudahan ieu dongeng teh aya manfaatna, aya araheunana gitu artinya. Pribados Mang Tedi baris ngagarap dongeng tina judulna Ki Ahmad ngangge kopiah beureun gitu artinya. Ieu dongeng kasanggekeun kangge ka orang Purwakarta sa Purwakarta, orang Cianjur sa Cianjur, orang Dengklok sa Dengklok, orang Bandung sa Bandung, orang Cikampek sa Cikampek. Pokona mah kangge wargi sadayana di mana wae ayana nu sami ngadangukeun, sami ningal, sami nongton tina dongeng Sunda. Pawargi sadayana ulah teh nyangkolong kana wakes pribadas baris ngaguan ieu dongeng tina judulna Ki Ahmad kopiah beureum. Pawargi sadayana kacaritakeun sarasa urang jalma anu jauh pisan dina agama. Ari KTP mah ngakukeun agama Islam, tapi peraturan-peraturan din agama Islam nolak sama sekali. Boro-boro kana prak-prakan sholat nincak ka masjid Ketara. Eta jalma teh sahaok kadua gaplok, katewel saeutik ngegag, kadepak saeutik nyentak. Hobina teh pasea dapedah asa aing luhur ilmu jembar ku pangabisa. Boga ajian waduk paru, Cigondewa, Cikengkengan, Cimande, Braja Musti, Braja Wisesa, Taji Malela, Ilmu Banyu, Pancasona, Batara Karang, Batara Sangsang, Sapu Angin, Sapu Nyere, Sapu Injuk, jeung sagala asa sapuan wargi. Para wargi sadayana istunding eta jalmi teh gawena beuki pisan kana main. Mun zaman ayeuna mah nya main slot gitu atanapi judi online gitu warginya. Harita resep pisan kana judi ngadu hayam, terus saeutik hayam nu bararengep teh beungeutna. Nyenglek jangjangna pateuh sukuna malahan aya nu gugur di medan laga sasana ring ngadu hayam gitu tah. Teu we hayam harita teh nyin demo besar-besaran menuntut hak azazi perhayaman gitu tah. Coba harita mun hayam demo ieu mah. Hayam demo besar-besaran berangkat teh ka kota. Tumurun pinuhnya ku teh hayam gitu argi di kota. Aduh pawargi sadayana manehna boga putra ngan hiji-hijina nu ngaranna Ahmad. Umur Ahmad teh aya kira-kira kana 10 tahunan. Kumaha kajadianana ieu jalma anu wani ngarumpak kana larangan Allah teh, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam. Akhirna harta kakayaanana sep. Akhirna mana balangsak. Dahar sore teu isuk rumah tanggana oge kalintang repot na wargi. Di mana lamun hujan imana kebocoran, kajen hirupna susah, tetep we teu gancang robah karena peraturan Allah. Jadi hirupna teh saraos sakitu susah jeung susah we. Cuma karunya nu jadi putrana eta nu ngaranna Ahmad teh make baju getara, anu ukur make calana mun ditimbang eta calanana aya kana sakiloan wargi. Tambal unggul calana ge tambalan unggul gitu tah. Ari gawena ngan ceurik unggal teh ceurik. Saritana Ahmad hayang ngendahar menta ka indungna. Pokna kieu cenah. Mak, ujang hayang ngendahar atuh mak. Ujang teh lapar candar. Minum we seuseuh beujang. Kumaha da teu aya olaheunana. Pan nyaho sorangan bapak maneh eueuh gawena. Unggal poe ngan ngomeh hayam we, ngomeh hayam. Ngarah ngomong mah unggal peuting ge emah teh teu pati sare jang. Ngarasakeun eusi beuteung karasa lapar. Cek mana nu harita ngomongna bari ramisa. Ahmad empok itu mah teu tega kanu jadi indungna.
Terus Ahmad pamitan kanu jadi indungna, nu maksana rek neangan dahareun sugan jeung sugan manggih. Palawargi sadayana aya kana jam 8 berangan mah Ahmad lempang mapai-mapai jalan satapak nuturkeun indung sukuna, manuk sing caruit patarembalan jeung baturna sora cai nu nyuruk di wahangan nu mantak waas jeung sedih keur hate Ahmad. Singkat carita eta Ahmad teh manggih duit satalen keur jaman baheula, mun ayeuna mah aya kana 20.000 lah. Harita Ahmad teh bungah nu taya papadana, sok sanajan harita manggih duitna saukur satalen, tapi keur Ahmad kecida bagjana. Paribasana asa kakucuran madu kaurugan menyan putih harita teh. Palawargi sadayana harita Ahmad terus ngabalanjakeun duit nu satalen teh ka warung, dibelikeun beas, lauk asin, euseup jeung kenurna, aya kana 3 meteran malah kenurna teh. Maksud Ahmad meuli alat pancing teh rek usaha mancing, saker ngabeayan indung bapan sugan manggih saleter mah kitu pamikir Ahmad. Palawargi sadayana sanggeus balanja ka warung, terus Ahmad teh balik deui ka imahna. Lempangna harita teh rada gancangan da ngarah bubur nepi ka imahna. Singkatna carita Ahmad geus nepi deui di hareupeun panto imahna. Terus asup ka imah, kaparangan aya emana keur diuk, najojodog handapeun hawu bari ngalamun. Mak, ujang make duitnya satalen, terus dibalikin beas, lauk asin jeung alat pancing. Bagja teh kasep, maker bingung mikiran dahareun kaperangan maneh mawa. Duh, manggih di mana duitna itu ujang? Manggih di jalan, terus dibalikin ieu. Cek Ahmad masarakeun beas jeung lauk asin. Bapana nu keur di tukang imahna kadengieun Ahmad mau beas, terus asup ka imahna bari pok ngomong kieu. Kabeneran aing lapar, buru geura masak mana geura masak. Teu bisa nyangu atuh abah, ari eueuh suruhna mah. Kudu laki anu neangan suruh mah. Larang teuing aing kudu ngarasuluh. Nu dubuk mah lapar we ieu beuteung. Eta ari abah, kumaha sih? Sakieu teh anak geus mawa beas jeung lauk asin, tiba ngarasuluh kudu embung. Aduh lah, aing rek ngarasuluh. Tembal bapakna bari camandut, kebluk-keblukna ngarasuluh. Sakali daek bilik nu di tukang sapotong dicabutan dipake suluh, atuh ngagemblong eta dapur teh, mana bilikna geus heubeul jeung corengcang. Terus eta suluh teh dipasrahkeun ka mana? Palawargi sadayana terus eta biasa dipasak jeung laukna. Sanggeus asak Ahmad nu mawa beas, ampir-ampir teu kabagean dari dahar ku indung jeung bapana.